hiburan deh, hiburan lah para wargi sadayana menghibur, hiburan gitu tah, hiburan dalam rangka ngabobodo batur. Kabaran gitu atuh ai dongeng, ai dongeng mah cerita nanti bobodoan. Tah anu ngadongeng lagi ngabobodo kan gitu. Anu ngadengikeun anak dibobodo. Pertanyaan alus ya, pertanyaan buhun ya. Pertanyaan ti urang Jakarta. Ti urang Jakarta. Jadi cenah kunaon cenanya urang Sunda teh teu bisa nyebutkeun F atau X atau Z cenah teu bisaeun kitu urang Sunda teh. Kunaon cenah tah. Urang teh maca euy macaan. Tadi pikir-pikir lah heueuh nya sok nyebut ya lamun aya huruf-huruf tina F gitu tah. Huruf tina F. Misalkeun naon ngaran jelema nu babari. Ngaranna teh Penti cenah. Kuranna mah pan make F. Fenty. Atau Fanny. Tapi mungen gitu, mungen. Jadi Fanta tembungan orang Sunda mah biasa we Fanta, Pani, ventilasi. Orang sebagai orang Sunda gitu nya, sebagai orang Sunda. Oke gitu. Nah eta teh aya teh ditu nah teu kumaha gitu. Atawa geus nya kebiasaan we meureunna kitu. Geus kebiasaanna. Tah urang teh macaan euy. Loba nu nulis gitu tah. Cenah jadi alasanna teh cenah ada emang meureunnan ti baheula oge cenah. Jadi eueuh kitu tah eueuh naon teh. Huruf aksara Sunda dina aksara Sunda zaman baheula. F gitu aya lain aksara serepan mah gitu tadi jieunkeun gitu tadi ti baheulana ge eueuh. Jangan butuhkan koin. Kunaon beti eueuheun kitu tah ai urang mah tukang mikir gitu nya, tukang mikir. Kunaon atawa ai bisaeun da urang ge da bisa teu nyebutkeun F mah. Lain teu bisa. Tapi kunaon bet mung gitu. Tapi ai dina modelkeun ieu mah atuh modelkeun naon maca Quran kitu mah da kudu eta mah da teu meunang henteu da eueuh P dina aksara huruf hijaiyah mah. Cuma kudu F. Al-Fatihah nah gitu. Al-Fatihah berbeda. Cuma kudu F bisa ngan dina sapopoe kitu kunaon mung kitu nya. Mung anu kuduna teh F atau kuduna teh Z gitu tah atau X. Mung disebutkeun gitu tah. Tapi urang kemarin teh maca dina naon teh buku karangan Raden Juhana Sutisna Sujaya. Biasa dipanggil Mang Juha. Raden Sujana Sutisna Senjaya.
si Juha cenah eta teh lamun cek Bang Juha mah cenah mencek Bang Juha mah aya dua kemungkinan cenah aya dua kemungkinan nu kahiji emang tiba heulana teh da huruf P teh gitu huruf P teh tiba heulana teh aya teh huruf F gitu tah samoderkeun dina huruf hijaiyah ke pan huruf P teh kemungkinan cek dina buku Raden Sujana Raden Juhana Sutisna aya wae si Juha jadi huruf F cenah ya oge huruf P aya ge huruf F gitu. Tapi kunaon jadi enak jadi kabeh teh jadi P gitu huruf F gitu. Papatong terus panto mungkin baheulana teh make F gitu mungkin gitu. Madayakeun fafatong sang nutufankeun fanto ngacret aja sang nutufankeun fanto mungkin baheulana teh huruf FKP huruf F nah aing udah terbiasa gitu ya cuman aing kolot baheula mungkin ya kolot baheula pan jadi geus sabaraha ratus tahun geuning masih kene kararuat jararagjag gitu nya tapi mungkin geus ararompong huntuana teh gitu jadi kulan kapan ari F mah kudu huntu tah huntu ieu teh kudu antau kana bibir ieu kakara bisa nyebutkeun F nah bisa gitu kulantaran geus huntuan jadi nate F gerak aki-aki gitu geus huntuan gitu jadi nate ka budakna teh darurutan meureun kitu narurutan kitu barudak teh kulantaran kolotna ngomong pangtupankeun panto teh kieu mah kieu tapi geus teu kaluar F na teh kitu F da geus teu kitu da puntuna geus areuweuh beureunan kitu bisa jadi gitu bisa jadi oge nya cek urang teh maca dina eta Raden Juhana Sutisna Sunjaya kulantaran geus jadi nanti kebiasaan gitu tah da kolotna teh baheula teh meureun gitu meureun da ai meureun menyetek kitu teh jauh ka nya sok aya wae tapi da bisa jadi gitu bisa jadi alasan teh kitu mata da kulantaran geus kabudakna teh jadi kebiasaan gitu tah geus kebiasaan da kolotna teh ya nyebutkeun F gitu tah kulantaran geus huntuan jadi F apang papatong atau patong ai baheula mah mungkin gitu nyebutkeun fafatong afang newakeun fafatong itu ngalalacret jadi tambahan eta nu kahiji alasan cenah deui alasan teh nu kadua cenah cek Raden Juhana Sutisna Sunjaya teh cenah kadua mungkin aya orang Sunda mah jadi sifatna teh pemalu gitu sifatna teh pemalu gitu eraan gitu mung loba gaya gitu zaman baheula mah gitu DP handap asor gitu merendah we gitu meureun sih kan teh orang karit jadi di mana-mana kapangi jeung huruf F teh kitu teh nya jadi eraeun cenah tah eraeun ek nyebutkeun F teh heuh dapanan pan aya huruf F
F mapan kudu kieu teh. F fatong fa era bisi kacirian goreng bisi korma goreng bisi kacirian goreng begitu terjadi fanto eta fang nutup fan ken fanto era gitu ta ada ngomong nggak biasa pang nutupankeun panto jang gitu jang pang nutupankeun panto eta pewak cenah papatong ya biasa we gitu jadi nanti tidak kuat ku era teh ya meureun kuat ku era aya huruf F gitu jadi mung ngajak mung gagayaan gitu era biasa aja orang mah biasa aja yang nyebut ke non Z kayak Zanda mana janda era biasa we janda mana atau perlu mau kayak Zanda tapi so anu kali itu tapi giliran maca Quran pada balnar di mana-mana kapanggil yang mahroj huruf V T fa fi fu teh benar F gitu kan pada lamun sapopoe mah gitu meureun biasa nama eta dua alasan cek Raden Joha Sutisna Sunjaya mana menurut Anda acara silahkan komen di bawah ini.